Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu bageakeun Mang Barna anu bade ngadongeng deui naraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Mitra daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mangga mitra urang teraskeun hanca garapan nu katuna waktos dinten kamari. Nyangakeun Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca teh parantos dugi ka naon maksudna ari lalaki nu daek jajab. Nyai ye moal pati-pati daek jajab ka imah lamun taya pamaksudan. Jadi jelas Jang Karmin ge aya niat eta teh aya pikir kadua leutik. Hiji ciri yen manehna teh kataji katarik ati ku hidep. Jadi urang oge ulah cicingeun kudu bisa maca kaayaan sangkan bisa mere jawaban ka manehna. Yeuh nurutkeun pangalaman emaknya mun aya nu kitu teh sok aya tuluina. Mun ayeuna panarimaan ti urang wajar, isuk pageto bakal datang deui. Sakurang-kurang aya beja tah kitu nyai. Kumaha mun datang deui ka dieu? Ya gumantung kana sikap hidup. Mun bogoh nyalayanan sing somea. Ngarangeunaheun hatena. Atuh mun teu bogoh tarima sakumaha wajar kasema. Dari pribumi mah wajib ngahormat kasema. Nu kitu nu kieu oge ye ulah dibeda-beda. Mun disaruakeun mah tang teu manehna bingungeun moal bisa nago perasaan urang. Kumaha lamun sikap ngahormat tamu ditafsirkeun kana naon-naon anu dipiharap ku manehna mah. Nyai mah ulah sok ngabobodo maneh. Sabab urusan eta mah teu bisa dijentrekeun ku carita. Palayanan nu ngandung rasa cinta ye bakal beda jeung palayanan anu sawajarna. Emak teu bisa nerangkeun kalayan eces. Dangke ge karasaku sorangan ku hidep. Atuh keur tamu moal matak heran deui da manehna oge boga pirasat jeung parasaan anu seukeut. Sabab mojang jeung bujang nu keur kakeunaan ku panyakit asrama asmara parasaanana ngadadak jadi seukeut. Tah kitu nyai. Nyi Sari ngahuleng manehna ngalenyepan omongan nu jadi inung. Breh kasawang rupa jeung dedegan Karmin. Malah mah kacipta deui imutna, kadenge deui sorana, rengkak paripolahna asa temres sareupeunana. Nyi Sari asa aya nu mawa dibawa ka alam endah nu samemehna can kungsi ka sorang. Omongan nu jadi inung jiga nu ngajalanan mukakeun alam pikiran nu samemehna can kabayangkeun. Ayeuna karasa jeung karanapan dunya teh asa ngalegaan pinuh ku sawangan-sawangan nu sing sarwa endah. Hiji ciri Nyi Sari keur mangkat birahi
nincak hambalan kadewasaan unggal kedalna lisan sok dipapagku sawangan anu endah na ciptaan. Ayeuna mah emak anu rek nanya nya. Bisa mah ngagebah anu keur ngalamun atuh Nyi Sari rada ngarenyag. Nanya ke naon mak? Kumaha perasaan hidup saprak tepung jeung Karmin? Nah biasa-biasa wae atawa aya parobahan? Parobahan dina naon mak? Nya robah dina perasaan. Memang aya mak. Ti saprak tepung jeung Kang Karmin. Dunya teh asa endah. Sora manuk asa halimpu. Hiliwirna angin asa nyari. Alam sabudeureun mata gregreg. Daun oyak jiga nunggugupai ngajak ulin babarengan. Mun aya angin anu ngahiliwir. Asa aya harewos ti kaanggangan. Ngan aneh ieu hate teu daek cinek. Kumalayang kanu teu puguh. Asa aya anu leungit tapi bet ngait. Eta nyarita meuni jiga dina rujak sajak. Teu salah deui eta teh Nyai Kemang Cinta geus mangkak. Sakedeung deui oge bakal kaameu seungitna. Ulah kaget ulah heran. Keun bae da geus kitu kuduna. Cirining normal hidup teh sabab sakabeh makhluk anu kumelip di alam rame ku Allah teh dipaparin rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Nah mak teh kalah jadi ngahaleuang ieu teh tah kitu Nyai. Jadi cinekna mah urang ku Allah teh dipaparin rasa cinta perasaan anu jadi sabab kana ayana silih pika asih, silih pika dede, silih pika nyaah jeung pika cinta. Tah lamun teh mah perasaan ieu dicabut kuno kagunganana geus moal salah deui. Tinang tu pangeusi dunya teh hancur. Bakal silih arah jeung sasama. Silih linih jeung silih elehkeun. Tah kitu nurutkeun pamikiran emak mah Nyai. Kitu. Jadi abdi teh geus kakeunaan ku rasa cinta mak. Teu salah. Memang kecap eta pisan anu merenah pikeun hidup tapi kade ulah salah tafsir. Sabab rasa cinta teh rupa-rupa. Masing-masing pada boga tempat jeung susunan. Aya cinta anak ka kolot, cinta kolot ka anak, cinta jalma ka sasatoan, cinta manusia kana pepelakan. Aya oge rasa cinta kana hiji barang nu dipika memetna. Ari rasa cinta anu keur sumarambah dina badan hidup mah eta teh cinta enah. Nu baris ngaguratkeun sajarah anyar dina kahirupan hidup. Cinta nu dipibanda ku hidup ayeuna bisa ngajadikeun bagja. Oge bisa ngabuahkeun katunggaraan. Sabab cinta na manusia teu langgeng sarta loba pisan rupana. Jadi dina narima ieu kanyataan. Cek mak mah ieu Nyai kudu sadar jeung sabar tur tawakal. Sabab teu salilana tina cinta kana bagja bisa bae kana cilaka. Nyi Sari ngahuleng. Manehna jadi honcewang ari ngadenge katerangan kitu mah. Sok sieun manehna oge meunang katunggaraan tina alatan cinta.
Kunaon kalah ngahuleng hariwang mak bisi cinta kuring matak tunggara his ulah sok nyanyahoanan ulah ngaluluhuran pangeran da urusan bagja jeung cilaka mah aya dina kakawasaan Gusti Allah urang mah teu kudu sieun jeung teu kudu ujub pokona masing tumapra kanu kawasa dibarengan ku ikhtiar mun hidep mung pinanggih jeung katunggaraan sing bisa narekahanana kumaha tarekahana teh mak yeuh nyai sing bener bager pinter jujur jeung tawakal ka Allah mun urang bener jeung jujur piraku batur gerek hasud ka urang mun hidup pinter jeung bager piraku teu loba nu mikanya jeung mika resep da jalma mah yeuh gumantung kana laku lampahna sakumaha ceuk papatah kolot nu melak cabe teh moal ngala bonteng nu melak bonteng moal ngala cabe hartina eta teh nu melak hade moal ngala goreng pon kitu deui sabalikna ta eta we cekel ulah hariwang teu puguh ceuk bisar mah dari anaker mamatahan kanu jadi anak sangkan jadi jalma bener jeung pinter tur jujur mun urang geus bener geus bager geus jujur geus akur pinter jeung sajabana tapi urang cilaka keneh eta naon ngaranna mak tetep kudu ditarima sabab eta teh takdir ngaranna manusia nu iman ka Allah ulah nolak kana papasten hade jeung goreng sabab percaya kana takdir hade jeung goreng teh ieu nyai cek ajengan oge para ustad para kiai eta teh cenah kaasup kana salah sahiji rukun iman mun hidup ngaku jalma iman kudu percaya kana ayana takdir hade jeung goreng eta kabeh datangna ti Allah keneh nuhun atuh mak kukuring kaharti pisan nah ayeuna marek malikan deui kanu tadi kumaha parasaan hidup Kajang Karmin kitu we eta mah mak nya kitu teh kitu kumaha da kudu puguh bingung ngajawabna hese nerangkeunana mak mun ku emak jeung ku bapa rek dikawinkeun daek atawa moal kumaha emak weh tah eta ngaranna dekebat bisar mah nyaritana ukur nyerengeh bisar mah teh atuh Nyi Sari ngeluk tungkul ceulina mani euceuy sabot kitu torojol Mang Ading nyampeurkeun di samping sarung sarta geus make kopeah nungguan bedug magrib rek ka masjid bade naon ieu teh bangun dari anaker ieu urusan si nyai geus kanyahoan ayeuna mah hah kanyahoan kumaha ada di kamari ge kanyahoan budak mah kanyahoan ari jegrigna mah tapi eusi hatena mah can kakobet tapi ayeuna mah geus kateleuman cek bisar mah siri leutik nah kumaha gitu si nyai teh daekeun ayeuna mah mun dikawinkeun Kajang Karmin mah oh urusan eta jadi maneh teh satuju nya mun si nyai buru-buru dikawinkeun ih lain satuju buru-buru ngawinkeun tapi ngabejakeun yen anak urang misuka Kajang Karmin soal ngawinkeun mah engke we atuh
Ya mana jadi lamun moal waka dikawinkeun nek di kumaha atuh? Nyapingpin ku kolot. Sangkan barudak teu mengpar tina rel anu sawajarna. Urusan yang jodoh bebaskeun ngan urusan itu ieu na kudu aya bimbingan ti kolot. Bisi barudak teh ti gubrus kana jalan anu teu dipikarido ku Allah. Tah kitu maksud kuring teh. Ari kitu mah mun Jang Karmin ka dieu deui. Rek ditanya ku bapak deh. Ngarah puguh cekeleunaan sabab bisi anak kurang dipake cocokan. Bisi diheureuikeun ku lalaki. Satuju lamun kitu. Nya heueuh satuju ngan urusan ngawinkeun mah ieu ulah rusuh teu puguh. Pagawean lalaki na sing puguh heula, bekel luang jeung pangalamanana sing panceg heula. Ulah hayang buru-buru ngawinkeun. Gugu aturan ti pamarentah. Sangkan rumah tangga anak urang teh teu peungas di jalan. Nyalah, satuju bapak oge satuju. Mitra, kergunem catur kitu kadenge dur-dur bedug magrib disada. Atuh nu kergunem catur teh kaganggu sabab Mang Ading terus cengkat leos init ka Masigit. Ari Bisar mah jeung Nyi Sari pating laleos ka cai rek abdas. Panon poe geus surup, tinggal cahya layung menihibar di kulon, nyangan buana panca tengah. Atuh dangdaunan jeung pagunungan, robah warna jadi beureum semu koneng. Katojo ku cahaya layung nu murub mubyar matak waas. Manuk-manuk krecet di sarada, paslang jeung sora tongeret, nu reang di sarada di kebon awi. Ieu teh gambaran kahirupan di padesaan, matak betah jeung matak waas. Kocapkeun isukna. Kirawan Ciasar di jalan aya anu lempang hiji jajaka maniginding. Lempang dangah bangun nu taya karingrang. Beuki lila beuki deukeut ka imah Mang Ading barang geus tepi horeng Karmin. Nu memang geus janji pasini jeung Nyi Sari. Yen poe eta rek tepung deui. Punten. Karmin uluk salam bari ngajandeng di buruan. Nyi jero kadenge sora nu leumpang reket panto muka torojol aya nu bijil. Kaparengan Nyi Sari pisan atuh duanana ge atoheun aker. Geuning. Teu kebat ukur imut cirining bunga panto dibuka. Kalacat Karmin ungah. Tuang Rama aya? Gek biuk. Aya, mangalingi heula sing raos, kayak urang wartosan. Leos Nyi Sari ka dapur ari Karmin ngabaheuhai, bari ngusapan jangot. Panona gular giler nitenan kaayaan ditepas. Ayeuna mah sidik lantaran caang da puguh beurang. Geuning menira resiki ieu teh matak betah jeung matak nineng. Paingan nu nyicinganana sakitu mencerangna. Da tempat nage bararesih. Era we mun nganjang ka imah aing teh. Da imah aing mah keur leutik teh kalotor teu kaurus. Cek hate Karmin bari nitenan kaburuan. Nu pinuh ku pepelakan taya tanah anu lowong. Tarojol Mang Ading katepas dituturkeun ku Nyi Sari nu mawa susuguh. Karmin mangut bari neuteup ka Mang Ading nu karek jol. Geuning Ujang. Sareng saha Jang? Abdi we Pak. Nuhun atuh. Saha se ari kieu mah ieu? Kumaha tuang Rama daramang di ditu? Aya hibar pangdoa ti Bapa sadayana nuju sehat. Syukur. Syukur atuh da memang eta nu dipertedak ke urang sadayana teh.
Sok atuh bari ngalejang. Lumayan ceu amon eta. Mang Iding nunjuk kana susugu. Mangga Pak. Ditampi. Karmin sonagarna keur puguh geus hanaang kita tadi kene. Kawan tu di jalana panas meni nyongkab. Kop kana cinteh regot diinum. Terus nyokot cau amon hiji am di dahar. Usum naon di Cikekes Ujang. Terus paranen. Parantos nanging aya di antawisna nu name bener hejo gitu tah. Ya ne. Mugi-mugi we hasil tatanen patani deh. Sing mucek ieu. Ulah kakeunaan ku basa anu teu merenah. Ulah aya kecap tani ngan karidaki. Tapi kudu tani mukti. Cek Mang Ading dari anaker. Sabab kitu pisan harepan manehna oge. Leres Pak. Nanging da nyeta sok aya wae nurugel teh. Kuhama teh ya, hapa teh ya, sareng sajabina. Nah kedah kumaha carana nya Pak? Ai carana mah babari. Ngan nerapkeun teorina anu hese teh. Sabab sok aya keneh jalma nu mawa karep sorangan. Mung narima kana pamikiran batur nu leuwih maju. Kumaha contona Pak? Kieu Jang. Numutkeun papatah ti para panyuruh pertanian. Dina enggoning tatanian teh ulah mawa karep sorangan. Tapi kudu motekar. Jeung kudu pinuh ku perhitungan. Taku jalan ngalaksanakeun panca usaha tani. Di antarana milih bibit teh kudu nu unggul, nyaga hama nu luyu jeung aturan jeung kabutuhan. Miara tatanen nurutkeun aturan-aturan anu cocok jeung kaayaan oge dina mangsa panen kudu diperhatikeun. Sabab sok aya keneh para petani nu rasa mokaha. Nu akhirna loba panen nu kapicieun dina mangsana panen da eta cara-cara teh geus diemarkeun ku pamarentah. Sangkan hasil tatanen teh aya unakna. Tapi hanya sok loba kene para petani nu teu ngagugu. Tara nurut kana papatah jeung pepeling. Nu akhirna hasilna teh teu nyukumakeun, malah aya nu rugi pisan. Sakitu di antarana teh Ujang. Muhun kasaksi ku abdi oge memang sok aya anu mantangul teu ngagugu kana ajakan ti pamarentah. Tapi sugan we kapayuna mah moal kieu wae. Da ayeuna ge tos ngawitan aya parobihan gitu Pak. Ceu Karmin manehna nemongkeun pangharepan anu hade. Nya kitu Ujang. Ngan urang kudu maca awak sorangan, kudu bisa meunteun diri pribadi. Tapi kamana perjuangan urang, tapi kamana hasil nu geus kahonda. Sarta naon wae nu kudu diomean atawa disarungsum. Taku jalan gitu urang bisa nyaho. Karena kakurangan-kakurangan nu karanapan. Jeung deui nu pangpenting mah hirup teh ulah keukeupeuteukeun nyekal adat nu can puguh karuhan. Ulah tukuh kana papagon ditinggal kolot, tapi kudu dipilihan nu kahartina, nu karasa mangpaatna. Sabab adat tatali karuhun teh teu alus kabeh Jang. Jeung teu goreng kabeh. Aya nu kudu dirobah diluyukeun jeung zaman ayeuna. Tapalebah dieu para pamuda ieu teh boga tugas anu berat pikeun nengetan ieu kaayaan. Sabab sok aya keneh jalma anu pageuh nyekel adat. Padahal eta adat teh geus teu cocok pikeun kaayaan zaman ayeuna mah. Nya ari adat nu alus mah teu naon-naon. Dan nu diarahna oge mangpaatna keur urang. Naon contona adat urang anu sae Pak? Loba contona. Gotong royong. Teh teh hiji adat kabiasaan di urang. Anu geus sakulit sadaging teh ieu adat teh hade. Perlu ieu dipihara jeung dimumuleh ku urang sararea. Kitu tah Jang. Oh, leresnya.
Da gotong royong teh salah sahiji adat di urang nu geus aya ti baheulana. Tapi ari adat anu goreng naon, Pak? Ari adat nu goreng mah teu aya. Ngan aya oge nu geus teu luyu jeung zaman. Contohna kieu, lalaki teu meunang nyiuk beas. Ulah nutu poe Salasa jeung sajabana. Malah aya hiji kabiasaan anu hese dirobahna, nyaeta miceun disusukan. Eta teh hiji kabiasaan anu bakal ngadatangkeun bahaya ka baladea. Ceuk Mang Ading. Bari nu nyuk kasolokan leutik, nu pareng aya gigireun imahna. Naon rugina miceun disusukan? Da abdi oge osok kitu, Pak. Ieu jang, mun urang kaparengan keur boga kasakit tina beuteung. Terus miceun disusukan atuh geus tangtu. Si kuman-kuman teh palid dah kabawa cai ka hilir. Sedangkan di hilir eta cai sisukan teh dipake mandi, dipake nyeuseum, dipake ngumbah piring, malah dipake ngisikan pisan. Aduh geus teu bisa dicegah deui si kuman-kuman teh bakal tepa ka jalma-jalma nu ngagunakeun eta cai di hilir. Taku jalan kitu, miceun disusukan teh sacara teu langsung eta teh geus nyebarkeun bibit panyakit nu ngabahayakeun. Nu akibatna sasalad bakal mahabu. Nu tadina nu gering teh ukur saurang, bakal nyebar atuh ka salemur. Oh gitu. Kahartos atuh kitu mah jadi kedah kumaha, Pak? Gunakeun tempat miceun nu tertutup. Kudu aya WC nu apik jeung dijamin moal matak sumebar. Ngan kasulitanana teh jalma nu geus biasa miceun di solokan mah teu daekeun miceun dinu kitu teh. Malah matara daek biji cenah. Komo lamun tempat pamiceunana teh harerang. Asa kumaha cenah, teu puguh nagog oge. Ari diuk da tara diuk. Da tara tumandea meureun. Ceuk Mang Ading bari nyerenge. Sabab manehna pribadi ngalaman gitu. Karmin ungut-ungutan, ngarti kana caritaan Mang Ading. Keur kitu torojol bisa mah nyampeurkeun. Ading itu aya Pak RT. Wish, dek naon cenah? Nyaduk teuing tepungan we atuh di dapur. Ya atuh. Pek we sing jongjon aja ngaleueut kayaknya. Lumayan tambahan ang. Bapak rek tepungan heula RT ieu. Mangga Pak, mangga. Mang Ading ngaleos ka dapur dituturkeun ku Bisar mah. Atuh di tepas kariduaan. Karmin jeung Nyi Sari nu tita tadi teu milu nyarita Nyi Sari teh. Heuda kagok ku bapana nu norolang we ngomong nyaritakeun WC. Akang mah kataji horeng tuang rama teh hiji sepuh anu kagungan emutan anu maju. Nu motekar jeung teu cupet. Ceuk Karmin bari ngareret ka Nyi Sari. Akang mah ulah waka ngalem da. Can kantenan eta mah nembe wadulna wungkul. Teu acan leuyeut sareng kanyataan. Nyi Sari ngahandapkeun maneh. Sababnya ho pikiran bapana teh kadang-kadang sok patukang tongong jeung ajakan pamarentah. Upamana bae dina urusan ngawinkeun, jauh pisan bedana jeung sikep nu jadi inung. Tapi sakurang-kurangna geus aya tanda yen tuang rama teh hiji sepuh anu hayang maju, nu kersa nampi kana pamikiran-pamikiran nu anyar. Nya moga-moga jadi mangpaat ka sararea. Tas Kang ulah ngemutan wae nu kitu mending oge ngaleueut. Hatur lumayan tamihana ang. Da nu sae mah teu aya. Ceuk Nyi Sari nunjuk kana susuguh. Nya nuhun Nyai. Da ieu oge ditampi ku akang teh. Raos cau teh nya mani amis sareng seungit. Komo nu teraskeun atuh nyarios teh. Mohon komo nu nyuguhanana. Yei geuning cunihin.
Nyisari ngised diukna jeletot nyiwit atau meninyengir Karmin teh jika nunya ngarasa nyeri padahal mah nikmat. Duh ampun nyai sekali deh ampun jeletot nyisari nyiwit deh karena pepeuteyan malah ayeuna mah nyiwitna lila teu dilesotkeun. Puguh Karmin teh meni muringis nikmat pacampur jeung peureus. Aduh, geus nyai, akang ampun. Kang Karmin, adi bade naros. Nyisari semenung harewos. Naros? Naros kenaon? Mangaku akang bade diwaler? Ari akang bade leres-leres. Miharap ka abdi teh atanapi ngan saulinen. Nyisari nanya dari anaker. Sabab ingat karena omongan indungna yen cinta teh bisa mawa kabagjaan oge katunggaraan. Oh, perkawis eta. Nuhun teuing nyai, akang teh bunga ari ditaros kitu mah. Asa mobok manggih gorowong, arek mentas manggih cukang. Pugurek nyangem kitu akang tengan teu wani pok. Mangga atuh geura waler. Akang mah teu bisa ngareka-reka basa sabab akang mah lain pujangga. Sakola ge ngan tepi ka kelas 5 akang teu bisa ngukir carita sabab akang jalma laib tuna harta tuna harti bodoh teh lain bobodohan estu anu sanyana. Tako kituna akang mah moal rek malapah gedang rek malapah kalapa we ngarah rada kuat meusan gitu tah. Mangga sing seueur nyarios teh. Da abdi ge resep kana sok nyarocos wae teh. Nyisari nyungkun bari seuri. Sabab Karmin teh lain ngajawab. Kalah ngomong kanu lain-lain. Nyanya, nabat kamarina teuing. Apunten nyai, akang teh keur resep nyarita. Hitung-hitung diajar ngadongeng. Susuganan we kalaksanakeun jadi tukang dongeng teh malah rek miluan pasangiri dongeng. Sajabat eta sugan we deh jadi pokrol. Pokrol bambu. Amung hayang so teh jadi pokrol besi. Ih naha kalah kabeuki ngalantur atuh. Kumaha jawaban nu saleresna? Abdi manaros teh nu sanyana lain ngan saukur banyol. Sing percanten nyai, sing percanten. Akang mah moal rek ngaheureuikeun ka kaum wanita. Sabab akange boga pikiran jeung boga parasaan. Akang sadar yen moal aya akang lamun teu aya kaum wanita. Ngahina jeung ngaheureuikeun ka kaum wanita sarua jeung ngahina ka indung. Tak lantaran gitu akang mah teu pisan-pisan aya maksad ngaheureuikeun. Janten akang teh bade leres-leresnya. Nyisari marah mai hatena bungah ngadenge omongan Karmin gitu teh. Tah leres gitu. Bade leres-leres. Leres-leres naon? Muhun miharap ka nyai. Pan kitu narosna oge sanes. Sanes muhun. Nyisari ngoconan bari imut atuh meuni meureud deui Karmin teh kabita nampo imut anu kareuit amis alabatan gula jeung beueut matak tibelat matak kabengbat. Jajantung Karmin ratug getihna asa ngagolak hatena pating sareblak. Ret kalawang dapur nageskeun indung bapa Nyisari mun eueuh nu nempokeun hayang ngarontok atuh kanu donto hayang nangkep namplokeun rasa kageget hayang ngebrehkeun ka bunga hate tapi teu wasa ukur dina ciptaan. Nyai sing percanten ka akang mah moal ngabobodo sabab moal pati-pati daek ka dieu lamun teu aya paniatan ngan ayeuna teh can teteg hate sabab can aya jawaban ti nyai. Kumaha teu kaabotan
upami akang bade ngiring mikanya ngiring ka saha da ka abdi macan aya nu mikanya Ih lepat apaan tos aya nu mikanya ka diri Nyai saha atuh da abdi mah teu rumaos Nyi Sari keukeuh teu rumasa teu inget ka inung bapa kieu Nyai akang teh ngahaja ngiring mikanya ngiring mika asih ka diri Nyai kalayan ikhlas tur nusanyana pangna akang nyebat ngiring margi apan ka Nyai tetos aya anu langkung ti payun mikanya ka diri Nyai tak kitu mohon saha atuh da teu aya tuang rama sareng tuang ibu nembikanya ti bubudak mika asih ti leuletik nya nu teu aya wates wangna tak ayeuna akang sejak ngiring mikanya kitu ge manawi bahan katampi kitu manawi teh naon Nyi Sari kakara sadar yen manehna dibikanya ku inung bapa tah mun kitu mangga ayeuna mah gerawaler naha nampi atanapi henteu upami henteu naon margina upami nampi nuhun pisan da eta nu dipertedak siang kalawan wengi abdi mah awewe dulang tinane Kang saja ngiringan kana kapalai akang nanging mugi sing emut sing asak ngamanahan bilih akang lepat ngarag-rageun asih bilih kaduhung jagana har nah makanya nyarios gitu margi abdi marumaos tuna harta tuna harti teu aya pisan araheun rupi mung sakieu buktosna kulawarga sakitu nyatana janten upami akang aya manah kitu omat sing asak ngamanahan bilih mata kaduhung jagana Nyai akang mah teu nilik harti teu manang harta nu dipentaku akang taya deui lianti kasatiaan sareng karidoan Nyai tangan sakitu Karmin netep Nyi Sari Nyi Sari melong ka Karmin dua pasang panon amprok atau meni nyeredet kana hate sumarambah kana bayah sur serta puguh rasa Karmin seuri Nyi Sari imut dua hate gesa hate dua rasa gesa jiwa patali asih pajejet geget patarema rasa cinta dua nana haros hos silih tetep silih pelong silih pentangkeun panah asmara cacakan mun eueuh batur mah moal teu papuket lir puyuh nu diadu atuh keur anteng silih tamplokeun kanya talajol indungna nyampeurkeun bari mawa beuleum sampe diwadahan dina piring sor disuguhkeun ka Karmin ieu aya beuleum sampe ieu raos hipu geura mani ngeprul geura lumayan ngegentos roti anu teu aya cager pohara midra aja ka bujeng Neng Nong rupina cekap dugi ka dieu heula hapunten sumodaya kalepatan nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing teu pangdangu deui billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.